eta mah urang mah jang sehari-hari jang nyatu sehari-hari ya. coba sekali-kali pentas tuh Mahal meureun sekali dahar ti Bali teh mahal meureun makan di Bali teh. Di dieu oge geus panji. Wah, sinang reret teh eta geuning paling aya 15.000 ge di Bali. Kayaknya. Oh, sangungkul. Pangmurahna maneh dan jeung babi. Heuh nya, babinya. Pernah. Murahnya. Ini jangan. Nah, ieu naon sebenarnya? Babi. Akan we nya. Jangan teh sayur. Oh. Teu nyaho. Oh bahasa Bali teh jangan teh sayur ya. Teu nyaho da orang dahar. Di urang mah jangan teh ulahnya. Itu mah jangan sayurnya. Sayur. Jangan es bas nih si eta teh kabaca ulah ieu es bas teh. Terus naon? Arek di dieu dogong rek didagangkeun. Oh, dipotong gitu terus. Jejen liat di jejen liat. Lain. Ya. Eta pernah ya bengkelnya jejen. Lain di dieu dengan kamari nongkrong orang jero. Sahanya.